Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Gara-gara tata geus ngahina Tanu, hatelena ngagolak campur antara amok sedih jeung kuciwa nu siga cai keur ngalimpas dina dadana. Sanggeus lila ngarasa bingung ku robahna sikap Tanu, ayeuna tungtungna lena apal kana alesanana. Nah Tanu nepi ka mentang ngajauh, nepi ka sora dina telepon ge karasa beda, nepi ka nyiksa hatelena. Nyatana lain lantaran Tanu geus teu paduli kalena, lain oge lantaran aya awewe sejen, tapi gara-gara omongan emangna sorangan, adi bapana Lena nyaeta ngaranna Tata. Lena nutup Tanu bari panona mimiti baseuh, angin peuting ngagelebug lalaunan nebak ka eta jero ruangan. Kaayaan jadi sepi, ngan sora senok nu paaradu jeung gelas di tempat sejen anu kadenge samar. Lena nanya deui, "Mang Tata, nyarios naon bae a?" Ceuk Lena sorana siga nu ngadeg-deg bakat ku ambek. Tanu narik napas panjang, leungeunna nyekelan gelas cikopi anu geus tiis. Beungeutna siga jalma nu capek ku pikiran sorangan. Kuring dititah ngajauh ti Lena. Jawab Tanu lalaunan, "Numutkeun Mang Tata, aa teu pantes pikeun Lena." Lena langsung ngeluh, napasna berat, tapi Tanu can rengse nyaritana. Ceuk Tanu deui, "Anu paling nyinggung, cenah aa kudu tahu diri." Kecap eta nyentak jantung Lena siga peso nu nyabet dadana. Panona langsung nyuruh ku Cimata, henteu lantaran percaya kana omongan eta, tapi lantaran teu nyangka emangna sorangan tega ngahina Tanu nepi ka kitu. Sedengkeun Tanu lalaki anu salila ieu salawasna ngajaga dirina. Lalaki anu teu leutik geus aya dina kahirupan Lena. Lalaki anu teu kungsi ninggalkeun Lena waktu susah. Bari siga nu ngadareg-deg Lena nyarita, "Aa kedah apal, anu kedah tahu diri mah Mang Lena, sanes aa." Tanu ngangkat panona lalaunan, aya kaget dina sorot panon Lena. Sigana teu nyangka Lena bakal nyarita nepi ka kitu. Lena geus teu bisa nahan deui sagala anu ngagunuk dina hatena. "Aa teu terang saha Mang Tata salaresna," ceuk Lena bari ngusap Cimata. "Apa Lena oge salaresna? Parantos capek ku kalakuanana." Tanu siga nu ngahuleng. Lena nuluykeun caritana, sorana pinuh ku emosi nu salila ieu dipendem. Lena nyaritakeun, Tata geus mineng nyalewengkeun duit perusahaan ku lawargana. Tiba heula bapana Lena sok nutupan kasalahanana lantaran teu tega ka adina sorangan, tapi unggal dibere kasempetan kalah kabeuki ngahajakeun. Lena ngaraneg sakedeung, hatena siga nu nyeri lamun kudu nyaritakeun aib kulawargana sorangan. Tapi Lena teu hayang lamun Tanu terus salah paham. Lena nuluykeun deui caritaanana, anu mana Tata geus teu nyekel deui jabatan penting di perusahaan bapakna, tapi masih keneh ngamangpaatkeun kaayaan. Hirupna poya-poya, mabok-mabok, judi, nempi ka rumah tanggana ruksak, nepi ka pipisahan. Geus teu boga imah lantaran dijualan. Ayeuna cicing bareng numpang hirup di kulawarga Lena, tapi masih keneh wani ngatur kahirupan Lena. Tanu neteup Lena lila pisan.
Dina jero hatena aya rasa tengeuna. Sabenerna ti awal oge Tanu ngarasa aneh. Naha ujuk-ujuk tata datang bari siga boga hak pikeun misahkeun hubunganana. Tapi waktu eta Tanu milih cicing di hareupeun tata. Lantaran sakumaha oge tata teh kulawarga Lena. Jeung Tanu teu hayang nyieun Lena kaganggu. Tapi Tanu nyarita sangkan Lena ulah nyalahkeun tata. Lantaran tata sigana ngabela lanceukna nyaeta bapana Lena anu teu satuju ka Tanu. Ceuk Tanu, panginten hoyong ngajaga Lena. Ari ceuk Lena deui teh, ngajaga Lena? Lena langsung seri pait. Muniatna ngajaga, moal ngahina AA, dugi ka nyarios kudu tahu diri. Bener-bener Lena emosi. Sanggeus Lena nyarita kitu, kaayaan jadi sepi. Sakolebat Lena netep leungeun Tanu anu aya dina luhureun meja. Hayang pisan dicekel, tapi aya rasa sieun lamun Tanu geus kadung hayang ngajauh. Terus Lena nyarita, "Punten A, upami kusabab kulawarga Lena, AA janten kasinggung." Tanu ngageleng lalaunan, tapi Lena mah telepat. Tapi Lena alim kaicalan AA, jalaran cariosan Mang Tata. Kecap eta kaluar kitu bae tina jero hatena. Lena henteu neuneun gengsi. Panon Tanu katinggalna robah. Aya rasa haru nu disumputkeun dina jero panonna. Tiba heula Lena jarang pisan nyarita terus terang ngeunaan perasaanana. Tapi peuting eta Tanu bisa ningali sabaraha gede rasa Lena ka dirina. Lena negeskeun deui ku caritana. Bari neuteup jero kana panon Tanu, AA teu kenging ngadangukeun cariosan Mang Tata. Sareng AA teu kenging ngajauh ti Lena. Tanu ngahuleng deui. Sabenerna hatena can sagemblengna tenang. Omongan Tata waktu harita kacida nyelekitna. Siga aya temok nu ngingetan yen dirina teu pantes asup kana kahirupan kulawarga Lena. Jeungna deui anu paling nyiksa Tanu. Tanu sieun lamun hiji poe bapana Lena boga pikiran nu sarua jeung Tata. Saterusna Tanu nyarita, sorana handap pisan. Kuring sieun Lena. Sieun lamun tungtungna kulawarga Lena sadayana nolak AA. Lena langsung ngageleng pageuh bari nyarita. Apa Lena sanes Mang Tata, A? Jawaban eta kaluar gancang tanpa ragu. Apa moal ngahina AA sapertos kitu? Malah apa salami ieu ngahargaan ka AA. Tapi ayeuna apa Lena siga Robi? Ceuk Tanu lalaunan. Eta kecap ngajadikeun Lena ngahuleng lila. Memang nya aya hal anu can kaharti ngeunaan bapana. Aya rusiah anu masih disumputkeun. Tapi dina hiji hal Lena yakin bapana moal siga Tata. Lena lalaunan ngadeuketan rek ngarawel leungeun Tanu. Tungtungna dicekel pageuh. Haneutna leungeun Tanu ngajadikeun dada Lena rada tenang. Terus Lena nyarita, "Nu penting A, ayeuna urang ulah dugi kakawon ku cariusan anu sanes." Dina detik eta aya rasa nu ngagebret dina jero hatena. Rasa ragu nu tadi nyiksa lalaunan mimiti leungit. Sabab dina panon Lena, Tanu ningali hiji hal anu salila ieu dipikabutuh ku dirina. Nyaeta kapercayaan. Jeung kanyaah nu teu gampang dipisahkeun ku omongan saha bae. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan Wargika Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.